barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah urang sadayana muji ka zat ilahi robi rehing dina danget ayeuna tiasa ditepang dangukeun deui sareng pedaran dongeng ti barayakita.com. Hatur sewu nuhun ka sadayana parantos sasarengan teras sareng dongeng-dongeng anu kahaturkeun ti barayakita.com. Atuh hanca garapan dengan ayeuna masih kene ngadongeng dina judul Buron Kengeng Teu Aam Amelia. Kamari rengse seri ka-4 nama jengka seri ka-5. Mangah nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Burung bere segala anu tadina asa terahal teh. Duit inyeman ti cecici ka irong pimahieun keur hirup sababaraha minggueun mah. Jadina imah teh dikontrakeun 2 tahunan. Di mana payu saware ajang mayar hutang ka cecici. Salaki nu biasana loba ngadalil teh jempe we. Nanyo kuring uras urus. Tapi sanajan kitu ge teu wani malik-malikeun mah yen teu kabeh prinsip hirupna bener. Sekali mangsa mah jelema biko anu teu lega ambahan elmu panemu bakal aya gunana. Naon perluna nyarita kitu tur kuring yakin paling-paling Andika mah bakal malikeun. Bakal nyarita nah kuring make nuturkeun ari teu ridho mah ari aya gantar kakaitan mah. Mitra kaum dangu Mang Sumarna rai emak patuturun hulu anu jumeneng kene kacida atau nana keanjangan ku kuring duaan teh kitu deui bi empu garwana ngabageakeun ge bangunnyaan kacida bungahna. Kuring ditempatkeun di kamar tukang anu deukeut ka cai lantaran teu aya deui cenah kamar anu pantes. Sanyana aya eta ge 2 kamar deui tapi apan itu mah paragi putra Mang Sumarna ari balik tibe ngadon pre. Sanyana Mang Sumarna teh henteu boga putra anu teges mah ngan ngukut alobi empu aya 2an tur keur sarakola di B anu mata kuring teu pati warawuh da ongko jeung bi empu ge teu pati deukeut. Awahing kutaya deui puntanganeun we daek sote nganjang tur tadara tungsi aya kagorengan sorangan mah jeung sasaoge. Matak nanya kuring datang teh bi empu ge bangun bunga. Ari Mang Sumarna asem boga batur ngobrol aya Kang Andika teh. Ongkoh salaki kuring mah pinter ngajak cacarita ka batur. Diigelan naon karesep jelema anu diajak cacarita teh. Ieu Umi, karesep Umi mah Umi ge apal kene. Cek bi empu bari ngasongkeun saladah cai saya kan leutik. Ukur imut bari hati sedih inget ka emak. Keur emak jumeneng keneh anjeunna nu sok teu waleh imet kana dahareun ka beuki kuring. Di antarana lalab saladah jeung sambal oncom. Geus boga salaki mah ganti ka beuki jadi resep kana angeun haseum jeung pais impun. Da ka beuki manehna lalab ge jadi resep lalab asak. Da Kang Andika mah bangun teu kuateun ngadahar lalab atah teh. Hanya kal sigap anu someah teh umurna teu lila. Geus ngadeuketan saminggu mah jadi ngurangan. Mi jeung emang anu sasarina sok maturan nepi ka peuting ayeuna mah carang katembong. Ari usum dahar we tepung rada lila teh. Sinir sampir bi empu mimiti kadenge. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
Cara bahasa kejadian hiji poe bimpu teh reka cai bari ngagembol siseuheun. Ari kuring keur kagok nyeseuh spray hiji deui. Nu sejen mah tinggal ngelabkeun kadenge bimpu ngagorowok ka tetanggana. Nya eutik sugan didinya kosong. Ieu ece mane loba kieu siseuheun. Sieun beakeun panon poe. Nah didinya teu aya caian. Aya nu nyeseuh tamu. Naha nyeta. Bet kasili ku Junti cenah. Hate nyeredet nyeri. Rasaan mah tadi ge nungguan manehna bisi rek nyeseuh ti heula. Tapi cenah kapan can purun hudang. Rek dipangnyeuseukeun basana mah nya nita sema. Ari ayeuna kuring keur kagok majar ngalehkeun pribumi. Sandian can anggeus kuring muka panto kamar mandi terus nyamperkeun bi empu anu keur ngasupkeun siseuheun kana tolombong. Bangun rek indit. Mangga atuh bi. Bisi bade nyeseuh mah. Sarias Umi. Mangga weh. Abdi mah parantos. Ceuk kuring. Manehna ngajengkat bari mawa siseuheun. Ratu genah tetehna ari alo manehna mah kuat tahunan diurus ku emang disakolahkeun salian diparaban dipakean teh. Ari kuring pedah alo salakina kakaranganjang saminggu ge meuni didongdolek. Mimitina Bang Sumarna bangun teu kapangaruhan ku si kepamajikan anak kitu. Dewasa kuring nyarita rek init ge kalah ngahalangan bangun nu sedih. Reka mana ari Umi? Geus wae di dieu. Bet mangga dataya sasa ieu. Barudak teh ti 3 bulan sakali mulang ke lembur kitu ge ukur popoean. Mending di dieu jeung emang resep mang mah asa tepung jeung almarhum emak saurna. Ku caritaan Mang Sumarna hate kagagas. Terjadi keterusan nyeri hate teh. Komo basa Mang Sumarna nitah pindah mah ka kamar hareup kuring beki kagagas. Entong di pikiran teuing mbina mah. Biasa awewe teu kaup kurang duit sok terus murang maring. Saur Mang Sumarna. Tapi kumaha teh rek di pikiran reseban poe tepung kuring mah. Saleuheung Andi Karman init jeung Mang Sumarna. Komo sanggeus Mang Sumarna nyaho mah kana kabisa Andika bangun beuki resepeun cacarita jeung ngobrolkeun perkara naon bae. Ari Mang Sumarna teh pangsiunan pagawe kabupaten di kota teh. Sanggeus eureun ti pagawean resep kana melak lauk. Kawasna Andika rada resep deui kana lauk. Jadi duanana bangun klop. Eta we ari geus nyaritakeun perkara lauk meuni bangun uplek naker. Walau alam saha anu guguru bab miara lauk. Nah Andika ka Mang Sumarna atawa sabalikna. Nu tetela unggal ngobrol teh uplek naker. Saleuwina bangun tarabiakeun omong da ngobrolna uplek-uplek wae. Hebat Mang Sumarna mah Umi, ceuk Andika hiji peuting. Teu nemalan da kuring mah harita teh keur mikiran bubuden bi empu anu bangun teresep nenyok kuring dangdan. Padahal sorangan mah sasarige dangdan teh kitu wae. Pajar teh kuring ngaluis wae. Sanyana hirup mah mending kaos Mang Sumarna. Tara ngalobakeun campur jeung dulur. Jeung ngalobakeun tangga. Sakalina pangsiun kapan salse mira lauk mata kresep. Cenah teu nyahoon Andika mah yen sanyana teu campurna Mang Sumarna jeung dulur teh lain teresep. Tapi ukur ngaragangan ka bi empuna. Bi empu teh sanyana anak jelema anu teu pati aya kaboga. Keur leutikna geus dibiasakeun hirup saayana basajan. Sanggeus meunang kasenangan dipihukum ku emang, kebiasaan percitna teh henteu dipiceun. Mun aya babarayaan manganjang, sok katara sifatna anu kore teh. Sabalikna lamun babarayaanna mah diakuna lain deui. Ari Mang Sumarna da sifatna ge hade. Henteu coloheo rasanajan pamajikan kitu petage. Henteu ngajadikeun rumah tanggana baruntak. Kalah milih ngajauhan babarayaan. Hoream dicapekeun basana. Ayeuna sifat kitu teh dipuji ku Andika jadi kuring anu teu geunahna. Tapi lila-lila mah Mang Sumarna ge bangun kapangaruhan. Anu biasana ngobrol uplek-uplek wae ayeuna mah tepung ge geus carang. Ukur dina tempat dahar. Lain ku kuring wae karasana robah pasemon anu duaan teh tapi oge ku Andika. Umi nanya Mang teh ayeuna mah jadi benten ku abdi mah tos karaos ti bedi tu keneh tembal teh.
Seperti sasari Andika mah tara terus nyalahkeun batur, tapi terus wae nyalahkeun dina sorangan. Basa nage salah kuring duaan nganjang teh lila-lila teuing. Kacideuna emang jeung bi empu teh teu hayangan kacicingan lila teh. Basa Andika neangan imah kontrakan bi empu meuni giak nemalan. Di teh kota nama hese nu murah. Umi, lamun di pasisian mah aya we ngan lain kontrakan sewaeun meureun saurna. Sae ge di pasisian ngarah teu seueur dedengean. Ceuk Andika, ari sorangan ngahulang wae asa kudu kumaha ngamimitian hirup di kampung. Tisa inget hirup gede teh di kota. Geus tumen ku kahirupan kota, ayeuna kudu ngajaran hirup di kampung. Kumaha? Tapi naon daya kuring lamun geus nyang hareupan Andika. Sanjan loba ka teu panuju jeung sok loba ka keheul ku kajujuranana, ku sagala sok satarabasna teuing. Tapi kan cinta anu sakieu ngagedurna ngelehkeun sagala rasa kakeheul. Bi empu ngadadak someah deui basa kuring nyaritakeun rek ngababakan hirup di pasisian. Komo sanggeus aya surat ti cicih mopoyankeun imah geus payu dikontrakeun mah. Duitna cukup keur nyieun imah segede pelok wae mah. Da tanah mah aya nu nyewakeun. Tanah teh bogana Haji Burhan, jelema pangjeguna di lemur es mah. Lega pisan tanah anuna teh. Lolobana disewakeun. Dan nu diimahan ku manehna sorangan mah teu saperti luna acan. Gitu ge geus upluk aplak pisan ceuk kuring mah. Sabulan panceg nama nyicingan kamar tukang di imah emang teh. Kemudian bi empu anu tepi kangeunaheun disieukkeun ku jasa maranehna daekeun ngampihan kuring duaan sakitu lilana. Nepi ka karasa teh kagorengan salila cicing di imah emang teh. Cacak lamun bi empu teu goreng budi mah bawa kuring gegenahan we nyeruruk di imah emang. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu, cageula ngeunaan kayaan di bumi bi empu anu nuju kaancikan ku tatamuna sifatna alona. Urang careskeun hal sejen masih ngeunaan kayaan anu keur nyeruruk. Mitra kaum dangu, mun kuring kudu ngumpulkeun cipanon aya meureun saemereun mah. Me saban peuting ceurik jeung cerikan nasib. Keur kacida betana cicing di imah anyar di teh meuni asa dipaksa pirusa ku salaki kudu cicing di lemur. Tapi Andika mah bangun kacida betahna, kawasna keur manehna mah hirup kitu teh anu pang dipiangeunna. Sakapeung sok tumanya ka diri sorangan, nah nya Andika teh betaheun atawa kapalang era ku kuring. Pangkarasana horea mah lamun yang hareupan magrib kudu nyeungeut-nyeungeutkeun lampu. Kudu tutulak ti memeh magrib saterusna hawa tiis nyababkeun panon ge ceuleuyeuk hesrek beunta. Sakapeung rasa kacinta ka Andika teh sok ngurangan ku ti geratna hirup. Make aral sagala menangkeun salaki kawas Andika. Batur ge teu eueuheun boga salaki ka seniman henteu kawas Andika teuing. Kawasna keur Andika hirup teh cukup keur dahar jeung meuli buku we. Paling radio anu minangka baturna teh hiji-hijina hiburan ukur radio da eta mah teu kudu make listrik, cukup ku batre. Sok naremongan kabogo anu bareto kacida miharepna saurang-saurang. Make mah pantes mun sekuring jadi kahasan meureun jadi nyonya dokter, mun kuring jadi karusdi meureun jadi nyonya insinyur. Lain ku pangkatna kabita teh, tapi kapan maranehna mah moal milih hirup di kampung kawas Andika. Tapi ari geus aya dina kekepan Andika hate teh sok ngarasa aman. Kudeudeuh atuh hate teh sanyana mah ka manehna. Pan beunang milih sorangan, pan hate anu teu beunang di sisilihan anger hayang ka Andika. Kan aya robahna sanggeus hirup di lembur mah. Tara loba teuing mere kuliah ka kuring.
jeung teu loba hayang di kaulaan. Nah kituna teh peda rumasa meureun geus nyangsara kuring, meureun kitu ge da miminang nama rasa Andika teh jauh pisan tina panyangka sorangan. Kasono kana kahirupan zaman keur parawan sakapeung tara katahan. Lebih kasok ditanya ku salaki, meureun mana kitu ge karampaeun yen kuring teh teu betah. Umi hoyong kabe deui pokna. Teu nembalan lantaran lamun kuring jujur nyebut hayang tangtu kumanehna bakal dijungkeun. Ari kuring rek ka mana? Putra mah teh ngan kuring sorangan. Teu aya deui dulur geusan pakumaha. Mangge teu putraan pisan. Mun kuring nyebutkeun teu hayang ka ditu, tangtu Andika bakal nyaho yen eta teh bohong. Umi hoyong kabe, manehna nanya deui, "Sareng akang?" Kuring nyelok, "Har, atuh pan akang mah hoream tepung deui jeung jelema-jelema anu nyiksa perasaan akang." "Saha kitu, Kang?" Manehna nyampeurkeun gek diuk dina kursi hareupeun kuring. Panonana teu pelila pisan, hate nyeredet lantaran ngarasa keung. Seperti sasari lamun manehna geus neuteup kitu, kuring asa nenjo leuweung gerotan. Hese ngobetna, hese ngira-ngirana. Nah aya cucuk rungkang atau tangkal buah apel di jerona. "Umi, mun akang tepang sareng kolumnis-kolumnis anu miwarang nerjamahkeun ka akang, mun akang tepang sareng partuji anu gaduh toko buku, akang geuleuh ka diri sorangan. Ngan lantaran dunya, akang ngahianat prinsip hirup anu ku akang dipertahankeun ti baheula. Di dieu akang ngerasa tingtrim nyangakeun sagalana ka Gusti anu Maha Agung. Di payuneun damelan anjeunna, urang beuki ngerasa yen urang teh sanesna naon." Umi hoyong kabe, manehna eureun nyarita basana nyok kuring olohok. Meureun karasaeun yen kuring teh teu resep kana naon anu dicaritakeun ku manehna. Kahayang mah nembalan yen hirup seperti anu dicaritakeun ku manehna teh mustahil bisa dilaksanakeun. Ngan jelema anu geus tereh paeh lantaran gering payah meureun nu geus taya kahayang kitu mah. Ari Andika apana laki anu pantesna mah keur mejeuna loba kahayang. Basa kuring ngasongkeun contoh jelema-jelema zaman ayeuna manehna geuwatna malang. Teu kedah ngiring teu jujur ningali batur biasa ngalakukeun katujujuran Umi pokna. Tapi basana nyok kuring cicing manehna geuwat nangkeupna ti tukang nepi ka sirahna nyang saya natak-tak kuring. Tungtung irungna ngagarisan kana daun ceuli. Umi mah teu resepnya di dieu. Henteu naon. Henteu resep cek kuring anca. Dah teh gogorowokan nyebut resep. Teu betah rarujit bosen. Hayang kabenya henteu. Maksud teh henteu sote lamun teu jeung Andika. Kahayang memulang KB tapi jeung manehna. Ngan kumaha kudu nyarita kapan pamadeganana sakitu hagana. Apal kana alat-alatna. Boro-boro geus jadi salaki cacak keur bobogohan ge manehna mah tara eleh ku kabogoh. Sanajan kuring gegerelengan ceurik nitah ulah wakabalik, da manehna boga hanca pagawean anu kudu direngsekeun poe isuk. Manehna sok terus pamitan. Mun kitu akang teh jelema sagala boga, teu diudag ku bubutuh. Meureun sama mena bade amengan di dieu ge. Cenah, anggur ngalamun. Sora Andika mulangkeun pikiran kuring kana kaayaan anu keur karanapan harita. Andika nangkep keneh ti tukang bari tungtung irungna garisan daun ceuli. Bosennya Umi di dieu. Sanes bosen, sok kesel nya ceuk akang ge. Umi teh alim di dieu. Kapan akang anu ngajak? Janten Umi mah keresa ka dieu sote beda dicanak ku akangnya. Kuring ungeuk mena nangkep ti perket terus awak kuring dibalikeun. Sekedapan hati ngerasa tingtrim. Basa awak aya dina kekepanana. Bari honcewa ngingis aya deui kalimah anu remet. Hese rek mukakeunana, hese pikeun ngahartikeunana. Tapi manehna teu nyarita nanaon deui. Ngan basa diingon soal ka kesel kuring teh dicaritakeun deui. Malah ayeuna mah satengah guliksek. Bangun hayang katandesan tina jawaban sorangan. Umi, mun dipiwarang kabeh ku akang kersan teu. Pokna bari menerkeun simut anu nuluban bibir.
Nyalira sumohon bade naon amengan we amengan ka saha ka kantor majalah Wanoja ka koran Kiwari ka koran Katumiri ka koran Tanang ka Cecici bade naon masihkeun karangan saha karangan Umi akang mana iraha Umi tiasa ngarang manehna cengkat saeutik pingpingna nindihan kana pingping kuring bari ngarewos ditompokeun kana ceuli bau kuring disiklakeun karasa manik getek ku akang dipangdamelkeun teu kaharti manehna diteuteub anggur imut irungna nu mancung dipengek manehna ngagebikeun leungeun kahartos cenah kuring gideg Umi mah kieu nya urang teh kedah hirup Umi di mana keur tuang lamun akang teu nyiar ari kabisa akang teh apan ngarang ngan akang alim lamun batur tarerangeun yen akang masih keneh aktif kana nulis keun bae ngaran akang mah sinatilem Umi we nu ngarangna jenengan Umi anu ngintunkeun Umi anu nyanak honor Umi kersa kumaha lamun aya nu naroskeun saroge sebatkeun wae Andika gitu atuh ke tarerangeun heug nyusul ka dieu pinter Umi mah Ahmad we nya atuh kumaha lamun aya anu hoyongeun terang bumi Umi saha anu bade terangeun mun ku Umi teu diajak mah kumaha lamun Pak RT mapaikeun kemana urang ngalih Umi urang kota mah parantos kaleuyeuk ku kariweuhan sapi jalminana anu bade malirek kana kaayaan si batur manehna riweuh mikiran dirina sorangan maranehna mikiran kumaha carana ngundakeun derajat ngundakeun pangkat namahan kaboga manya make kudu mikiran nasib anu sejen kapan ku Umi kauninga polusi kabudayaan teh parantos nerekab ka pasisian teu katingali kitu ku Umi di dieu jalmi tos mimiti aing-aingan kakara kaharti ku kuring yen Andika teh rek ngaleungitkeun tapak hartina kuring kudu ngajangelek jadi sastrawati anyar anu bakal midangkeun karya-karya kuring dina majalah jeung koran-koran anu aya di B sanajan hayang nalungtik naon deui anu ngalantarankeun manehna nepi ka kudu kikieuan tapi ka inggis disangka embung nyababkeun kuring leuwih hade cicing bae manehna marah mai basa ngadenge kuring nyebut mangga ternyata Umi teh bisa dijadikan teman sama saya pokna mamalayuan bari imut bari terus ngagalentoran Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Basa mehana sare nyegrek kuring can bisa meremkeun panon neuteuk we kana beungeutna bangunna teh geus kapupus galurah hatena poe eta keur Andika nu jadi rarageud pikiraneun teh ngan kuring bangunna teh lamun kuring geus beunang dijieun bala dina merangan katujujuran kawas taya masalah deui ari kuring beuki mikir beuki bingung ras rek ulin KB hate bungangang tapi ari ras kudu mikeunna naskah bari ngaku menang kuring kumaha kudu nyaritana sok ingis aya nu nitah ngarang harita we tapi mah nya sugan kumaha nya ngarepan penerbit pamimpin redaksi pangarang-pangarang mangkaning zaman di BG teralunta jauh sanggeus ngarangkap ka Andika mah keur parawan ukur nyaho lebah-lebahna kantor-kantor majalah jeung koran teh bet piirahaeun ngalanto sagala ayeuna kuring di pepancenan kudu wantar kudu sonagar lamun teu digugu inggis manehna beuki ngarasa pateuh da keur Andika mah bangunna teh milih paeh batan kudu milu teu bener deui hirup di B cara samemehna naon deui anu kudu dilakukeun ku kuring iwal tinurut ras kana pepatah emak saurna ulah waka kumeok memeh dipacok jeung taya hiji soal anu teu bisa direngsekeun jeung taya hiji soal anu henteu bisa direngsekeun nya mending lah haula we kumaha engke
Icag mitra kaum dangu, buron kenging Aam Amelia seri kalima urang cekapkeun leuwih ka dieu heula. Insyaallah nying ninggeta urang teraskeun kana hanca seri anu salajengna. Hatur nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com